zaman politik terjadi di Bangka. Sayyidina Hasan jadi korban, diracun ku lawan politik. Nu jelas punten sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allah bayarham 160 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu can aya. Iraha ayana tahun 488 Hijriah sabada perang salib kahiji. Naon disebut perang salib? Kristen mamawa jubah, mamakai kongkorong salib, datang ke Palestina, ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, ngabantai umat Islam sebanyak 70.000 umat Islam dibantai di Palestina. Perang salib kahiji. Islam elah anu salamat kalalabur, anu ka Yaman lumpat, anu ka Irak, anu ka Iran, anu ka Mesir, anu ka Damsyik. Baheula Damsyik ayeuna Suriah, kalalabur ka Mesir. 1 tahun 2 tahun 3 tahun Palestina dikuasai ku Inggris, ku Kristen. Pas ka 4 tahun Islam mulai bangkit gara-gara aya ulama lahir di Kupah. Eta ulama teh lahir di Kupah. Kufah teh tatangga Irbil di Irak. Eta ulama sufi, ahli Allah, ahli sufi, pikiran anak cerdas. Ngarana Imam Sirri As-Sinti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Cek Imam Sirri, lamun ieu umat Islam nu keur loyo dikumpulkeun di hiji lapang, terus dibacakeun maulid Nabi, dibacakeun sejarah Nabi, pasti bangkit deui ieu semangatna. Cek Imam Sirri, hayang muludan. Ngan Imam Sirri bingungna naon? Mikirkeun biaya. Lamun ribuan umat Islam berenang aya dahar we kudu dibere, ieu biayana ti mana? Mulai Imam Sirri memikirkan biaya. Hese harita dengan biaya, sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina ya. Mulai Imam Sirri mikirkan doa, duit, mikirkan duit, jang biaya mulut dan itu munafik, maaf butuh doa, butuh duit, bener dah, jang bakal ibadah, sok da baru tuh hingga sarua, bener. Anu ngojek bawa penumpang berang penting capek tuh dirasa pan syariatna eta teh keur neangan duit. Anu salakina kuli maculi sawa batur kapanasan ku panon poe awak hideung pinung kudaki teu dirasa eta teh syariatna neangan ulah berang penting ninggalkeun anak pamajikan mapai lemur banten ka mana-mana pan eta teh syariatna keur neangan ridho Allah. Duit bae. Karek panggil sia teh geus mitnah kae. Terneangan duit tongko kapalang dipitnah supaya kula di dia menang amal amplop ya terus mitnah deui ka ini engke kula di dia balik mawa doa. Ini menit dendam ka ini butuh wah. Imam Sirri mikir, cek Imam Sirri aing boga babaturan jadi raja, eta raja beunghar di Irbil, ngaran eta raja Abi Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Imam Sirri datang ke kerajaan Irbil. Assalamualaikum. Cek raja, waalaikumsalam. Aya naon Syekh? Ulah boga ide naon? Jangan bangkitkeun Islam. Carana kumaha? Urang kumpulkeun Islam di hareupeun istana. Ieu ribuan ge mah ieu tempat katampung. Laju urang bacakeun maulid Nabi, sejarah kehidupan perjuangan Nabi, pikeun ngabakar semangat umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Cek eta raja cocok jadikeun. Cek Imam Sirri cocok sih cocok, iya nanti mana? Maksudnya naon? Pan hadir teh cai wae kudu dibere, kirang bara jeung atun nama disadiakeun. Atun ya bituit. Wa ma bituit sakit.
ad-dunya bid-duit gusit, ad-dunya bil fulus wa ma bil fulus mampus, ad-dunya bil fulus lulus. Ya di mana cek eta raja tong mikirkeun konsumsi ulah nu tanggung jawab. Sakali gebragan muludan di Irbil ieu raja Abi Said mencit ontakna 500 mencit embena 10.000 embe ketanggung beunghar eta batur muludan nepi ka kitu urang boro-boro muludan nyumbang ontak ge eueuh boga kotok hiji gini gebah deui sieun kapanggih ku panitia da panitia na careuh ngeureunna goblok da jelema teh ieu amit-amit tuh kadang-kadang anu nyumbang ambek-ambekan we ka panitia geus mau proposal nitah ka anakna tutupkeun tato indung eta nu ngomong kunaon kitu mah itu panitia muludan pasti teh Cisampang menta andana cicing di hareup lamun nanyakeun emak bejakeun can balik budakna jadi satpam hareupeun panitia datang assalamualaikum cek maya ya budak leutik jujur teu bisa bohong budakna ngaguak cek mah ge can balik cek emak irahat cek dia berarti maya aya di buri geus mepelit kanyahoan geus ya misitkeun ih amit-amit aya nu kitu di dia sia suudon aya eueuhnya eueuh nu ngaku hadirin rahimakumullah. Maka gebrakan pertama perayaan Maulid diayakeun nyambung ka Damsyik ngayakeun muludan ka Mesir ngayakeun muludan akhirnya bangkit deui umat Islam dan akhirnya Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas di bawah komando Panglima Perang Islam Salahuddin Al-Ayyubi hasil tina muludan. Tetap we bid'ah asep eueuh tina bid'ah ieu perayaan ngan kategorina bid'ah mahmudah. Imam Syafi'i mah kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan bahwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti Nabi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Perayaanana teu aya ti Nabi, tapi eusina ieu perayaan teu bertentangan jeung Quran, sabab ieu eusina perayaan Maulid keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sedangkan ngagungkeun Kangjeng Nabi dititah ku Allah dina Quran surah Al-A'raf falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nural ladzi unsila ma'ah ulaika humul muflihun wallahu a'lam bimuradih. Jelema nu sok ngagungkeun nabina itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Aya muludan mah cangkang pan eusina mah ngagungkeun nabi ieu teh. Bener teh? Mun teu cinta ka nabi moal ka dari yakin lain gara-gara panitia, lain gara-gara Asep Mubarok, lain urang Cisampang kada dieu rela jauh-jauh. Nah, Abdullah Ramana eta teh jalmi mul maaf ayeuna keur viral video ceramah dina YouTube hiji kiai mubalik ceramah nyebutkeun cenah bapakna jeung umina Kangjeng Nabi Aminah jeung Abdullah asup neraka. Yang digorok jelema kitu eta mubalik kitu. Maaf loba akidah teu eceul ka Indonesia ayeuna. Sabab cenah Abdullah jeung Aminah hirupna saencan Nabi diutus. Makana ka neraka. Ai si goblok sok tahu. Moal sembarangan Allah nyimpen nur anu suci anu mulia nur Rasulullah dina tempat anu kotor moal. Padina ge dina tempat anu suci anu mulia. Sabab kemuliaan Nabi geus dijamin ku Allah ti kawit Nabi Adam Nabi ka umina ramana Kangjeng Nabi Muhammad SAW geus dijaga diraksa kemuliaan ku Allah. Hafidhal ilahu karomatal anu apal teh berjanji ya li Muhammadin ahul amjad sauna li ismihi tarakus sifah falam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummihi saratul saranurun nubuwati fi asariri ghorarimul bahiyah lalu alih
waduh madenge saya selalu alaihi saratul zaradurun nubuwat bi asariri qurarihimul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim bi'arfil syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin ngajaga ngaraksa Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad dikawit Nabi Adam runtuyanana Nabi ka umina Nabi karamana dijaga kemuliaanana ku Gusti jadi Nabi Muhammad teh jalmi mulia turunan jalmi mulia mana deh asep Kangjeng Nabi cirina Nabi Muhammad can dilahirkan ke dunia ngaranna geus terkenal ya hebat Rasulullah can lahir geus terkenal pan beda jeung urang urang mah terkenal sanggeus lahir ce anak kecil lalaki awewe lalaki sangaranna si Anwar geuning Anwar kan Januari lahirna terkenal sanggeus lah itu na awewe itu masih Nopi dan November lahirna nu jadi sedesi dan Desember lahirna ari eta masih Febrianti dan Februari lahirna itu nu ge eta mah Maret bulan Maret berarti Maret bulan Maret lahir urang mah terkenal teh sanggeus lah Nabi macan dilahirkeun ge geus terkenal Nabi Adam diterima tobat ku Allah gara-gara tawasul nyebut-nyebut jenengan Kangjeng Nabi Muhammad makana dititahna tawasul teh ku Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah surah Al-Maidah jalma-jalma nu arariman tararaku anjeun ka Allah jeung mentah ka Allah al-wasilah dengan wasilah dengan tawasul saha nu ditawasulan Kangjeng Nabi Muhammad sabab Nabi Muhammad teh wasilah hurufna ge wasilah Muhammad mim ha mim dal Muhammad mim ha mim dal Muhammad mim nu kahiji maujudul khalaiq bisababi ayana sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakna Muhammad hayatul khalaiq bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimna nu tengah mautul khalaiq bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad dalna Muhammad dukhulul abidilal jannah bisababi asubna hamba Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan mudah-mudahan kita di belakangnya ngikut amin ya Allah ya Rabbal jadi Nabi Muhammad teh wasilah Allah mau nyiptakeun dunia lamun Allah teu dipayun nyiptakeun nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Adam sahur Allah ka Nabi Adam he Adam kaulah moal nyiptakeun anjeun lamun kaulah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ditawasulan ku Nabi Adam ieu nami Rasulullah ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad astaghfir li hadzal walid ya Allah abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad hapura abdi nu jadi bapana Allah narima tobat Nabi Adam sabada nyebut-nyebut hiji jenengan anu pinuh ku cahaya kemuliaan nyaeta jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sabab Allah can nyiptakeun naon-naon baheula nyiptakeun heula nur begitu nur cahaya geus tercipta Allah ngadauh ka eta cahaya khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad kaula nyiptakeun anjeun he cahaya jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad tina eta cahaya nur Nabi Muhammad Allah nyiptakeun aras lauhil mahfuz qalam dicipta dari nurnya Nabi Muhammad can lahir ngaran geus terkenal saha deui asep Nabi Muhammad teh keur dilahirkeunna heboh malam Senin 12 Rabiul Awal Mekah terpoek jadi wa muhayya kasyamsi milka mudiun asfarat anhu lailatun gharra ketika Rasul lahir Mekah gelap gulita menjadi terang benderang bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah bahkan Halimatus Sa'diyah nyarita ra'at ummihi waladat bi ka'annahu
huduran adaat kusurur rum wasyam. Halimatus Sa'diyah ningali ketika Rasul lahir malam Senin Mekah keur poek ngadadak caang eta cahayana sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Caangna anta syamsun anta batarun anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, kau bagaikan matahari, anta badrun, kau bagaikan rembulan, anta nurun fauqa nuri, kau bagaikan cahaya di atas cahaya, anta iksiru wa ghari, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, anta misbahus sudur, kau bagaikan pelita di dalam dada. Rasul caha Mekah poek jadi aya di moal doang gitu lahir, aya di moal manggih deui di Karawang mati balik tatangga kula Ceijah ngalahirkeun tengah peuting keur caang listrik pas pareut kabalik eta mah minan nur ila duluman tina caang jadi poek jabahulu orok geus nongtot rek dijieun bidan geus kolot bidan senior salaki Ceijah gigireun bidan ngabantuan begitu pareum listrik atuh bidan rumpurapan nyangan hulu orok da poek ngarampak kabablasan kagigir teuing geuk salah nyekek bidan reuwas salah kece ijah ngagoak ya cek bidan gara-gara pada melistik hulu orok jadi ngaleutikan atuh salah kece ijah gogoakan ku bidan geli ya malah hulu orok lain naon atuh cek yuk mah hulu kobra. Masya Allah, Arab Jabri kecekek untung teu macok bidan lain nyangir aja mikir hei bu lu baroga anak parawan bejaan tah si Nopi, si Reni, si Lia, si Susi bejaan lamun ulin ulah penting teuing cek si Asep Mubarok lamun awewe ulin penting-penting bisi dipacok sabab oraina liar tipet sakali macok bareuhna kep ngabahayakeun macokna kadang-kadang indungna sok lalawora tuh dah boga anak parawan dibawa ku lalaki keun bae Asep da eta mah si Neng mah kabogohna bageur budak lalaki eta mah bageur mabuk sabageurna budak lalaki ayeuna mawa anak awewe urang penting-pentingan jauh kana poek eta sarua jeung muhapekeun kotok kacarut sok sanajan dagingna teu beunang bulu-bulu wae mah beunang careuhna nararekat galak kadang-kadang indungna beunang disogok udah dibere martabak nog sabungkus ke cempling bae mama ieu martabak nog aceng meuni pengertian mak si Nyai ek dibawa ulin ku kula ieu nya peutingnya da kula moal motor heug bae indukna jojong di imah diikat martabak no anak awewe na di sawah di noga parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping sia khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan